Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman, ieu nadom singkat pisan nasihat ka ikhwan-ikhwan. Hayu batur gerasia hirup ulah hilap, lobakeun amal ibadah bekal jaga di akhirat. Mau tegas nunggu-nunggu datang sawaktu-waktu, bari hanteu ngatuk pintu ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang, sanajan sadetik pisan henteu bisa ditamban. Henteu raja henteu rakyat, henteu rendah henteu pangkat, kabeh oge pasti maot sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan, datang waktu perpisahan henteu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang hate pinuh ku karingrang, napas maju kana beung hate pinuh ku kakeung. Di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat, nyawa maju mapai urat arek ka mananya lumpat. Napas anu pangganggesan kaluar ti badan urang, bari nang karak bengkang, badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ka alam barjate hijrah, waktuna ninggalkan dunia menuju alam baka. Harta banda teu dibawa, dulit duit dolar sawalega, menang ngumpulkeun baheula bari makeun tanaga. Usaha mati-matian bari ngarampak larangan, harta jadi kesombongan ngahina ka babaturan. Nepi ka poho salatna karna sibuk usahana, nepi ka poho zakatna bawaning ku sarakana. Ibadah ka poho-pohokeun
cantikan menang meli mamahalan. Di alam dunia tinggalan teka bawa ke kuburan, jadi milik ahli waris si mayit batingales. Bati gedean jakalna di dunia kedul amalna, hirup di alam dunyana dan ngagaya gawena. Hadis Nabi tos nerangkeun di dunia pangumbaran, nah tukang ngeunahan henteu taat ka Pangeran. Di mana ajal geus datang, kacidahan jakal pisan, hate pinu ku kakeung dibarengan ku kasieun. Dina poe panganggesan urang di dunia pamitan, liang kubur geus nungguan jasad urang diasupkeun. Beki deket-deket pisan kana liang sempit pisan, henteu aya nu nyangan atuh puguh kapoekan. Poek rupek henteu geunah ngarumasna moal salah, biasa di kasur endah ayeuna kasurna taneuh. Babaturan jeung kenalan, sobat-sobat handetolan, teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan. Mana harta banda urang nu diala peuting berang, mana anu rek ngabela nah diantep kaula. Kacida teh anjakalna henteu amal di dunyana, si horeng nu manfaatna loba amal ibadahna. Nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna, kedul taat di dunyana ayeuna kari susana. Bongan mulik keberotana ka ulama teu nurutna, bongan bareto teu salat ka ulama teu taat. Ka ulama karasana mane teu daek ngajina, ayeuna gerarasakeun ajab kubur jeung siksaan. Bari jawab pertanyaan
mereka tanpa